Niskala wastu kancana atau anggalarang atau wangi suta dibabarkan dikawali galuh dina taun 1348 serta maot dina taun 1475 di tempat anu sarua. Niskala wastu kancana nyaeta raja karajaan Galuh Sunda ngahiji jeung marentah antara 1370 hiji jeung 1475. Samemehna diluluguan ku pamanna Prabu Guru Mangkubumi Bunisora Suradipati atau Prabu Guru di Jampang 1357 nepika 1370 hiji nu marentah sageus lecekna Prabu Maharaja Linggabuana pupus tina parang bubat. Saparantos rumaja wastu kancana teras angkat ka Lampung anu waktos harita masih aya dina pengaruh kerajaan Sunda. Sareng ti Lampung teras nikah ka putri Raja Lampung namina Larasarkati. Lajeng janten permaisuri kahijina nalika anjeunna diangkat jadi raja tahun 1370 hiji Masehi dina yuswa 23 tahun. Tina perkawinan ieu anjeunna ngagaduhan anak anu namina Sang Haliwungan anu teras janten Raja Sunda di Pakuan kalayan gelar Prabu Susuk Tunggal. Samentara tinikah ka Dewi Mayangsari putri pamanna Prabu Rahyang Bunisora. Niskala wastu kancana kagungan 4 putra nu cikal jenengan Ningrat Kencana naik tahta kawali Galuh jeung gelarna Prabu Dewa Niskala nu ngawasa wetan Walungan Citarum nepi ka Walungan Cipamali. Nu kadua Surawijaya, nu katilu Gedeng Sindangkasih jeung nu kaopat Gedeng Tapa. Mahaprabu Niskala wastu kancana loba diajar perkara kanagaraan jeung agama ku pamanna Sang Bunisora. Sangkan tumuwuh jadi jalma wicaksana tur dipika resep ku masyarakat. Ka Sang Bunisora pamanna anu kakoncara kana ibadahna. Ku kituna Bunisora oge katelah Raja Resi. Pangarang carita parahayangan dipaparin gelar Satmata anu kalimatina 7 tingkatan agama anu dianut ku orang Sunda pangawasa dina waktu eta. Puramana bapamana kamasur raja anu wijaksana, jujur, terpengkuh nyekel jeung ngajalankeun tetekon agama jeung dadegama. Sikap sarupa kitu teh turun ka Prabu Niskala wastu kancana, malah aya leuwihna kusebab dibeukelan ilmu katut kasantikanana loba pisan. Ku kituna Prabu Niskala wastu kancana jeung jasana. Wadina urusan lahiriah, wadina urusan batiniah. Sababaraha hasil gaharapan kawijaksanaan jeung sikap pribadina dicatet dina prasasti kawali jeung naskah carita parahiyangan.